Ayo tuh balap. Sok apuk bae Mang Borok mah keur paruyeng. Mang Borok mah keur galau. Ayo tuh Mang, aku kuling sorangan mah teu betah. Galau-galau emang galau sih naon deh Mang? Geus apuk mah moal nyaho galau-galau mah. Terus apuk mah ulin bae. Ieu mah urusan jama gede. Teu asik. Jangan panggil apuk anak kecil, Paman. Apuk udah besar. Ngeng. Sorangan tah keur ngasuh budak nu hiji tah. Haresep ya, boga urutan teh. Teu bubuh, lamun duit mah ya dari dek meuli mah. Jadi anyaran buat duit. Ya, dek meuli mah. Nah, ini tuh bobong ka warung. Tah nyuruh budak bae tah. Baikeun mah si apuk keula makan. Puk, kadela puk. Kadela sakadang puk. Apuk hayang jajan teu? Hayang, tapi yang es krim nu 2000-an. Gampang hayang es krim nek nu 2000-an, nek nu 3000-an, bodoh aku mah apuk. Tapi mamang pamelikeun rokok heula. Anu Surya 12. Leuwihna keur apuk. Surya naon? Surya 12. Oke, siap. Ngeng. B. Sudah 12 apa Surya 13 ya? Bingung. Balik dia lambe wa. Mang. Surya 13 apa 12-nya? Surya 12 apuk nu kasep Surya 12. Oh, Surya 12. Oke, sip. 12. Surya 12 ya. Mang. Ya. Naon? Beli rokok. Rokok naon, Dek? Rokok Surya 12, Mang. Aya weuh. Aya, mana duitna? Ya. Kurang, Dek. Surya 12 mah 50.000, kurang 1.000. Terus kumaha kurang sih? Ada rek balik heula. Tunggus meuli jajan bae, da suruh nage meuli jajan ieu. Nyasok atuh. Dim, nyasok, entak, sok pede wa. Ieu menang 5. Iya, Mang. Bener rokok apuk. Da duit nage kurang. Ku apuk jadi pakai meuli jajan kabeh. Da duitna kurang pakai meuli rokok mah. Apuk.